Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Masih tetap semangatnya belajar bahasa Sunda dina semester 2. Oke, tapang deui sareng Ibu materi bahasa Sunda kelas 12 SMA atau SMK. Materi ayeuna nyaeta ngeunaan tentang teks drama. Adapun KD-nya yang akan kita pelajari yaitu menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks drama. Oke, Ibu bade ngajelaskeun nyaeta nu pertama mikawano perkara drama. Keca drama asalna dina bahasa Yunani nyaeta dramoi. Anu hartina niron-niron atawa niru-niru. Nuruskeun kamus LBSS, drama nyaeta bahasa Walanda. Caritaan anu mantak sedih atawa pikasedihieun. Drama teh asup kana sastra lakon. Disebut kitu sabab karangan drama teh ngebrehkeun paripola palaku. Tapi drama dina tradisi urang Sunda mah aya mibanda ciri khasna. Upamana dina longser jeung sandiwara aya sawatara anu bagian anu eueuh dina drama modern. Kayaning tatalina atawa selingana dieusian anu pertama ku ngigel. Terus anu kadua nyaeta ku bobodoran. Terus anu katilu nyaeta ku ngawih. Dumasar kana wanguna, drama teh dibagi menjadi dua wangun, nyaeta wangun lancaran sareng wangun ugeran. Wangun lancaran nyaeta wangun nu dibacana atawa diucapkeunana dina wirahna bahasa lancaran. Sedangkeun ari wangun ugeran teh paguneumana nu diucapkeunana merupakeun sajak bebas atawa sajak teu bebas. Lanjut. Jadi teks drama teh nyaeta carita rekaan anu diwangun dina hiji cacaritaan atawa dialog anu dina bahasa Sunda dipikawano ku istilah paguneman. Jadi dialog dina bahasa Sunda disebut dina paguneman. Oke, lanjut. Nah, ieu aya ciri-ciri teks drama nyaeta aya 4. Anu pertama, dina naskah drama aya catatan nyaeta ngeunaan pelaku. Anu kedua, dina drama aya bagian nu disebut babak jeung adegan. Terus anu katilu, dina unggal babak jeung adegan aya keterangan atawa catatan. Nu kaopat terakhir, dina drama nyaeta aya prolog jeung epilog. Non sih anu dimaksud prolog sareng epilog? Jadi prolog nyaeta awal caritaan dina drama atawa pembukaan dina teks drama atau naskah drama. Sedangkan epilog itu kacindekan atau penutup dina bagian akhir dina drama. Oke, lanjut. Nah, di dia aya macam-macam teks drama. Nu pertama aya drama komedi, drama tragedi, aya drama opera, aya drama operet, aya drama pantomim, aya drama table, aya drama pasie, aya drama lelucon atawa drama dagelan jeung drama wayang. Sakitu wae materi ngeunaan tentang drama nu ku Ibu tos dijelaskeun. Hatur nuhun, bilih aya nu teu ngartos sok taroskeun di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.